A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasanah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah huwa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat ke-20 anu tungtung ayat. Pek ku aranjeun laksanakeun salat fardu jeung ku aranjeun bayar zakat jeung pek aranjeun tabungan di Gusti Allah, tabungan anu sae nyaeta sok aranjeun sodaqoh atanapi infak. Jeung naon anu ku aranjeun dipigawe tina pirang-pirang kasayan, maka aranjeun bakal meunang pahalana ganjaranana ti Gusti Allah. Nah ieu nu kahijina nerangkeun yen Gusti Allah teh ngawajibkeun ka umat Islam ka urang ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Nah ari salat anu 5 waktu teh ngawitan diwahyukeunana, ngawitan diwajibkeunana eta teh dina waktos Nabi Muhammad diisrokeun jeung di mi'rajkeun. Diwahyukeunana ku Gusti Allah ye salat fardu nalika Nabi Muhammad nuju aya di Sidratul Muntaha di luhureun langit ka-7. Eta teh dina taun ka-10 kenabian Nabi Muhammad tos jadi nabi, jadi rasul tos tahun ka-10. Urang tangtos tos apal dalilna kateranganana yen Nabi Muhammad diisrokeun jeung di mi'rajkeun. Nyaeta nu aya dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat kahiji. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Gusti Allah, maha suci teh teu aya noda naon-naon, teu aya kakurangan naon-naon. Jadi Gusti Allah teh teu aya noda, teu aya kasalahan, teu aya kakurangan. Nah Gusti Allah anu maha suci teh tos ngaberangkatkeun ngaisrokeun Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Masjidil Haram anu aya di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa anu aya di Palestina. Tebih eta teh di Masjidil Haram ka Masjid Aqsa teh kirang langkung 1.800 km.
lamun ditempuh zaman bareto ku onta eta teh memakan waktu sekitar 45 poe. Tapi kakuasaan Gusti Allah Nabi Muhammad diisrokeun ti Mekah ka Palestina ka Masjid Aqsa, ti Masjid Haram ka Masjid Aqsa mung sakedap pisan teu nyeepkeun waktu sawengi. Padahal lamun ku onta mah 45 poe. Ka ieu teh mukjizat. Jadi maha kawasana Gusti Allah. Nah contohna eta ngaisrokeun Nabi Muhammad di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kurang langkung 1800 km dina waktu anu sakedap. Nya ku zaman ayeuna mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa mun 1800 km nya sajam we dugi ka ieu. Kapan aya di zamana harita mah can aya pesawat. Can aya pesawat udara, can aya kapal. Gusti Allah nemokeun kakawasaanana ka Rasulullah ka Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Teras ti Baitul Maqdis nyaeta Baitul Maqdis teh Masjid Aqsa teh anu dibangun ku Nabi Sulaiman. Tah tidinya ti Baitul Maqdis dimi'rajkeun ka Sidratul Muntaha ngalangkungan langit ka hiji, kedua, katilu, kaopat bikin ka langit katujuh. Ta diluhureun eta langit katujuh di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad narima parentah salat fardu nu 5 waktu teh duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sadengkeun pelatihanana kumaha cara salat, rukuna, sujudna, bacaanana eta dilatihna ku malaikat Jibril. Jadi saparantos aya peristiwa Mi'raj, malaikat Jibril datang ke dunia, datang ke Masjidil Haram, tah dicaketin Baitullah. Nabi Muhammad dilatih ku malaikat Jibril kumaha cara naruku, sujud, bacaanana, tuluy dijelaskeun waktu-waktu salat. Tah tingawitana harita umat Islam diwajibkeun ngalaksanakeun salat. Jadi ayatna parentah salat 5 waktu teh tahun ke-10 kenabian, satahun samemeh hijrah. Ari samemehna samemeh turun wahyu salat fardu tos aya salat nyata salatul lail. Jadi salatul lail, qiyamul lail tos diparentahkeun di sekitar tahun katilu kenabian. Jadi payuna salatul lail teras salat fardu. Ke tos aya di Madinah, tos hijrah ke Madinah, satahun berikut kan hijrah. Nah dina tahun berikutna aya we parentah salat tarawih. Jadi urutanana aya salatul lail, aya salat fardu, tuluy aya tarawih. Ta eta tarawih teh
pengganti sholatul lail dina bulan Ramadan. Tah kitu diantawisa urang tentang masalah sholat. Nah ye sholat teh dijadikeun we tihang agama nalika turun ieu sholat fardu diparentahkeun Rasulullah nyarios as-sholatu imaduddin. Ari sholat teh tihangna agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Sing saha jalma anu ngalaksanakeun kana eta salat fardu maka eta teh hartina geus ngadegkeun agama. Paman tarokaha faqad hadamaddin. Tapi lamun jalma tara salat eta teh geus ngancurkeun agama. Jadi kacida pisan pentingna ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Itu pangpokok-pokokna sehingga engke oge dina waktu dihisab di akhirat eta teh nu pangpayuna teh nu dihisab teh salat 5 waktu. Tuluy deui salianti syariatna oge sing tepi kana paedahna kana hakikat salat. Hakikat salat teh esensina dasarna salat nyaeta inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ari salat teh bisa mencegah tina pagawean maksiat, tina pagawean keji, jeung tina pagawean jahat. Nah hanya hebat itunya jalma anu sok salat bisa mencegah dirina tina pagawean keji, tina pagawean goreng, tina pagawean jahat. Sababna kan ari salat teh ngalatih hate supaya salingana inget ka Gusti Allah. Jadi terus si hate teh dilatih, di-upgrade supaya hate pikiran inget ka Allah. Tah lamun jalma salawasna inget ka Gusti Allah eta teh memiliki kemampuan bisa mencegah tina ngalakukeun perbuatan jahat, perbuatan keji. Tah ieu salat disebut tihangna agama. Tah sakitu masalah tentang salat 5 waktu anu ieu diturunkeunana dina waktu Isra Mi'raj. Hatur nuhun.